parah nih. Kalau pemetulung pisan euy. Geus ngadahar kadu teh. Heeh, Pak duh. Rendang ka tunduk. Oh, sare heula sakideung ah. Malolor wae si teh. Motor aing teh hirup ayo. Aya naon sia? Anjeun. Karaya erek boga motor geus mogok. Nah tuh sia kalah ngarerewas aing kan. Oh pangadekeun ya motor aing lain kalah hees. Pemaling geus asar kalah hees mah. Kemali naon kayak sia teh jadi ngutrak-utruk gitu motor sia mogok. Wah bensinan meureun sia mah. Ngogok ka aing mah duit mah full. Bensin kayak lain bensin. Buru ya pangadekeun. Dah nungna paling kayak kendor. Sudah paingan oge teh hirup. Tah yo, olina naik kena riting. Jih, aing mah sukar. Nah, King. Aduh, nahanya bisa naik kena riting. Olina naik kena riting soteked akibat baud nanungna kendor. Heeh, cil tah. Nu kudu dipagawean mah baud nungnah heula. Atuh King, pangadeankeun King. Geuwat je King aing ke apel. Please King. Nanya aya motor eueuh teh jujur rusak wae. Ari tadina ieu motor disimpen di mana? Wah aing teh keur ngalewat King. Aya nu pake deblug, sugan aing kadu. Pek teh nu ngalana. Eta paling ogen maneh mah. Diheureuyaan ku hantu durian ket. Nuh aing kumaha teh nya King. Apes-apes deui teh. Aduh, hantu durian. Tolong maafkan aku. Well, bye. Agak grafik. Kiro King. Udah gap. Ayolah. Mau ngajak balap ya? Siap paman ke kebutan. Wani mah gelut jeung aing. Kemana tuh Mang Jack? Gegeberan gitu. Ini aku jauh-jauh teh, Sal. Mau lihat super lokal. Makanya aing jauh-jauh ke sini ge. Mang Jack naon ka dieu? Beli duren. Beli duren? Heeh. Beli bener. Heeh. Ayo minta. Ya. Ayo cil. Ya anak si Mardoyo kan minta. Ayo. Hah? Ek minta deh. Come on, gas. Oke. Kang, saya nyari durian jatohan. Oh, ada. Ada? Dek, ada. Pesen 3. Ya, siap. Saya makannya di sana. Oke. Ayo, bergetik. Saya mah langganan, Sal. Ke sini teh iya, ke kebun Samyang Bedil. Lagi ngapain tadi? Nongkrong di sana. Lagi ionya. Nih, pesanan jatohan. Jatohan di sini mah durennya. Duren jatohan. Pang masakeun sakalian mah. Oh. Make tangkangna. Nah, ini Sal lokal Nusantara real asli durian Samyang Bedil. Tuh, Coba, durian jatohan. Sok cobain. Di sini ada durian yang kuning juga ada. Ada? Ada. Ngaranna naon Mang anu kuning teh? Ane. Tane budak detik. Benar. Gimana Sal rasanya? Mantap. Jatohan real asli itu. Sok aja. Sok yang kenyang, udah detik, Sal. Mantap ini paman. Mau dibuka lagi nih. Buka lagi. Terakhir itu Mang Jack. Heeh. Lo.
Oh iya, saya ini lagi di kebun durian. Oh, Sal, kelas segedengnya. Dia orang nelpon dulu segedeng. Ulah lila. Heeh. Gedeng. Ya sebentar. Ya, ya. Haji, Ging, itu aki-aki rabi ke mana? Nah kumaha pan naik di traktir. Nah mana itu? Ah, Kumaha tuh ya? Ada lain malik atau kok kain dia lain? Ya sama tidak kuat dari dia. Dulu bapak mana juga awewe. Ngomongin anak juga. Datang ke mana benar. Wah, Bapak. Udah dibedakan kayak mana? Si Pandoyok tidak ada beri kesetiaan dan beri kecangkutan. Goblok Bapak mana Sal? Sok atuh nu mana? Bapak itu langsung awewe bobogohan sakitu geus buisan geus kolot. Oh, mikir kata Pandoyok. Terus kalau gitu teh, aku sisa aku udah. Oh mikir, naon-naon. Naon pesa siamu kamu kan kain? Bapak mikir, kalau mau moran nak. Naon ke da aing mah ngojek. Alasan Sal, alasan. Waduh, engkau butuh aja gue film banget. Sal, dia naik Sal. Goblok. Sal, dia bapak mereka suruh pada Sal. Pandoyok, si anu salah. Aing disita aing ngojek. Waduh. Mana udah yang mana udah edan goblok. Ya, Eh sisa ke mana? Sisa maker ka kawali keur beli baju. Anjing si goblok tinggalkan ke aing nyebut ek usep nya aing teh euy. Si kayak gua geus lah usepna. Beli baju kayak jeung sedap. Ka aing di kamari teh ngomong ka urang uang usep goblok cenah ka aing teh. Sia aing sakitu Aing keur laleus semua ieu. upan aing tuh goblok. Mending keneh lebok sia eupan mah kunyuk. Heuh, kalau masih gampang yo, kata mah. Kan ieu aing si kayak si bagus murid ieu aing aduh. Lah masih teuing aing keur ngedi. Anjing lu sisa anjing. Si kehem unang lobag. Sa! Anjing, kehem. Enggak sih Pak. Enggak. Lagi. Sa, coba ngelimotan ninggalkan urang. Bayar tuh salah geus mah jongjon. Ieu nyebut mana erek nu kan musuh jeung urang sia mah anjing. Cih, seorang kilo. Nah, cih. Dok orang mah naik ke tempat tuh euy. Mana usap di mana sa? Ah, anjing loba kieu euy. Ya, numpuk cik urang numpuk. Astaga. Wah, aing curiga mana menang meureun nya, ieu mana menang musuh bobok. Siap. Ngomong jeung aing coba musuh. Bakal ninggalkeun sia mah. Ieu anjing, soalnya sia. Nah ngusep naon mang udah. Aing malintas ngusep. Non, gurame cik, da aing nempo sa. Astagfirullah. Nasi temen muta-muta teh pirang aing nempo. Aing gel boga lauk mah. Ieu mah. Hah? Punya gurame ieu sia teh. Kunti rasa sia teh. Baju gitu. Ah, Ya, budak pan tadi ge aing ngomong si Faisal keur meuli baju. sia. Sia salah goblok. Sia teh anjing. Bapak, tenggelan lah. Aing pusing sok babuk-babuk atuh tetarang. Oh, nak kau baik kau. Oh, anjing.